Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun anu kakantun dinten kamari dina jejer cariyos barudak liwar bagian kagenep. Kamitra Baraya dulur sedayana tong hilap di like, di komen, sareng di subscribe channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Ugun. Mangah Mitra Baraya salam dunya urang kawitan wae ieu carios supados teu nyangkolong ting kana waktos. Mangah maranco manco. Kocapkeun kamari teh si Ocoy balik heula ka imah. Geus nepi ka imah. Nah, di mana euy ulin teh? Monok di mana? Ten Siwa. Oh, bae tuh. Udah lobaan di Ten Siwa ge monok barudak aya 10 urang mah. Terus ngalaliwet beuting. Oh, atuh bae ari teu nu maneh mah. Kade we. Ok bapana Mang Ocen. Indungna teh Mak Imin, indung si Ocoy teh. Geus kitu teu lila di imahna. Pamitan deui. Pak, ulin deui ah. Ojig we kade tong ka mana tong angang teuing ulin teh. Jeung kade bisi ieu cilaka komo lamun kalemur batur mah nya moal atuh nya eta jeung Sobali Budi Tata aing Bopeng waling Paung ojig atuh ya ini angkat seranya. Assalamualaikum. Atau butuh duit selain komo we atuh yo tuh ada 100 ya 100 cap wayang mit leos tekung silila nepi kateun Sobali can aya saha Mitra. Wah kamarana barudak wa oh euy can kadario meureun ah payah wing di dieu heula weh nungguan. Oh pek we tegung silila teu datang keneh wae barudak teh meureun teuing aya ditarita aku kolota teh teu eleh akal. Si Ocoy mah da loba baladna bet weh ka kulon nyamper kateun si Bopeng kateun ka si Bebek ka si Dani Bebek terus si Paung mimiti kateun si Bopeng heula. Assalamualaikum. Bom, assalamualaikum. Coy. Weh. Enaon? Ah, ulin we atuh euy. Di ditu adaru barudak can barijil. Urang ulin peng ah, kan urang yuk. Ada hararese si Bopeng mah tiba heula teh diajak ulin teh. Oh, atuh hayu atuh. Ayo, siap. Ajak si Paung. Oh, ajak si Paung ah, ajak si Paung. Paung ngalewat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Peng teh. Tukung silak kuruduk si Paung. Ayo, coy. Peng ka marana? Ayah orang ulin ah.
malah aja video. Gede lah video mah. Urang ulin isuk ene atuh beurang wayah kieu mah teu rame aja video mah. Video baheula mitra anu sagede bata geuning kasetna teh. Lamun rek jadian teu diputer deui aya alatna. Oh, hayu aduh. Tiluan bring ulin. Pas ka geus nepi katen si Koje. Memeh. Kamana ieu teh ulin teh? Coy. Tepok si Bopeng. Kamana wae ulin teh atuh ieu teh? Menjayu ah. Di mana? Ieu we Cikapundung urang Bapalidan. Kojek teh bogaeun ban jero puso. Urang sampeun sakojekna yuh sekalian bari ngaliwat turunna urang di jambatan kereta api ngagajlengna ti dinya. Urang ajlengan we di dinya ngojayna rada jero di dinya mah meh henteu ieu. Hayu lah hayu. Sararea kompak. Nyampeur ka si Kojek. Jek. Kojek. Tukung si Lila datang ti pipir meureun tos maraban marmot da mawa bowoko urut. Aya cukutan keneh. Aya naon euy? Urang Ojayu ah. Ojay. Ngana euy ieu malaban heula ieu, malaban heula marmut, boga malmut sajodo. Ceuk si Kojek. Geus beres parawan ieu. Mana ban. Ceuk si Paung. Ban jero teh ya. Oh, aya boga aya yuh. Kompa heula atuh. Karompa da boga. Si Kojek teh anak RT Tole mitra. Geus kitu geus sariak, geus saraged ini teh opatan. Ban puso mah meujeunna ku opatan ditumpakan ban puso jerona lain nu luarna. Kompa. Geus kitu lung geus siap buka baju, buka baragadal gitu nya. Wah, dawu ka era waktu harita laleutik ieu da mangsana harita mah. Da masih kene barolon. Alungkeun heula pan. Ka hilir ngalungkeunna teh ka bela lain ka ieu. Kanu pida ieu. Ka hilir alungkeun. Ada katongoh terus geus katongoh. Atuh jingcung jeleng mimiti si Ocoy jeleng. Caranyang we teu make calana naon da sieun ieu barase bajuna. Abehanana ngarojay wah nyokot ban Bapalidan nepikeun ngaliwatan gatot si Imah si Ocoy ge. An palebah Imah si Ocoy mah jarempe barudak teh bari jeung rada digancangkeun. Geus nepi ka jambatan nu jambatan antara penghubung Cijaga jeung Babakan Haranya. Atuh mapai sisi-sisi jalan. Balulucun we mawa ban. Geus kitu alungkeun deui ban teh ngojay di dinya teh daek maju ayeuna mah dinya we bolak-balik. Geus ayuh iris euy. Si Ocoy. Si Ocoy mah ka ditu ka dieu ge loba baladna. Boh di kaler boh di kidul boh di kawetan ge. Loba balad gitu. Manehna mah ka ditu ka dieu ge ka ilua ulah ilu ka bawa gitu. Urang main bal ah. Mah rame atuh mah rame atuh coy main bal opatan mah. Urang ieu we naon main karamol teu si Bebek. Bener pek bek main karamol. Bral atuh nuju ka si Bebek opat budak
mararaen karamo. Di setengahin perjalanan aya panggih deui jeung baturna si Ipih. Kemana maneh? Oh, si Bopeng nanya. Eka itu euy. Titah ku nini urang titah meuli ieu ku abah urang ku aki urang teu meuli bako kadeh kolot. Oh, sugan teh. Oh, jiga tuh. Maraneh ka marana. Main karamol terus si Bebek. Oke urang kadinya atuh. Oh. Mitra. Coy aing boga musuh euy. Ari kadayeuh kolot teh ari ieu dipegat aing Aya nu megat wae. saha lah anjing gelutan serang euy anjir lah. Teh terus sieun. Mitra. Atuh. Oh, bali main karamol teh ngarobrol we gitunya. Pae kege iraha-iraha ge bakal panggih gara bakal ka dieu. Terus gitu teh Mitra geus arulin geus main karamol. Terus kasorenakeun main bal lobaan di hareupeun warung Carum baheula mah. Hanapeun kiduleunana teh aya tangkal ge hujan, aya lapang poli, samemehna poli der teh barudak teh maren bal heula. Kabeneran di belah dinya teh aya imah Ceomah, belah kulon Panggung. Kulengerna si Ocoy di warung Carum teh masang sente menang burit gede. Pas menang burit wah rame barudak teh cokot ku si Ocoy teh jeung sentegna. Jarum. Menta eta teh minyak tanah urang paehan yeuh beurit teh. Heuh atuh ke urang nyokot. Sakumaha? Saeutik we nu penting bisa hurung. Heuh. Teu kungsi lila Mitra teu talangke Carum teh nyokot minyak tanah waktu harita mah minyak tanah ayeuna ge si aya keneh kitu nya minyak tanah. Yeuh atuh rek dikumahakeun eta beurit kade si cilaka. Wah atuh teh rek di ieu naon teh rek beuleum mepaeh. Oh gitu bener paehan we ngaruksak ka warung dagangan di garegelan komo kanu mie ngaruksak kanu dahareun sejen. Mitra saung atuh minyak tanah teh dibikeun ka si Ocoy banyur we. Geus dibanyur dicekeskeun korek api atuh hurung buluna teh ngabebelah dibuka atuh ku si Ocoy teh etana pantosan teh atuh ngaberengbeng beurit teh hurung. Da jabrig beulit teh jaba hurung atuh pas hurungna teh asup ka kolong imah Ceomah. Wah atuh Mitra waktu harita eta ka kolong imah bari jeung rada depek. Hese rek di koronangan oge. Wah mah salaki Ceomah ruwah riwis pugunuhin Ceomah nama da ngadon hurung ngagedean cicing beurit teh meureun kaburu panas jeung seuneuna beuki ngabebelah atuh beuki riweuh wah di banyuran ti luhurna palupuh hese anger teu pareum. Jelema teh kuat cing rariweuh cing wah nu rek poli ge ibu-ibu nepikeun ka teu jadi da soak ningali beurit sakitu gedena ngabebelah seuneuna asup ka jero ka kolong imah Panggung. Coba bala deui dihandap teh wah kuat karariweuhna nu marawa emer cai kanu emer di banyur kumaha palupuh jadi belayedug wah tapak jelema beurit ngadon ngabebelah we tuluy saeutik deui mah bakal kahuruan tah lamun teu kaburu Mang salaki Ceomah ngadongkrak
palupuh kulingis dicokel palupuhna teh. Pas palupuh papan waktu harita teh. Palupuh papan dicokel atuh. Prai katingali seuneu ngabebelah kain basuh. Mangbarna itu ting mang sahanya poho deui pamajikan eta teh waktu harita teh mangkarna gitu. Lawon dibasuhan rungkupkeun geus rek nyeliara seuneuna teh da bala atuh di kolong teh. Wah diemratan we ti kolong teh bari dedepaan. Geus kitu parum beurit dibawa babetkeun ka Cikapunung. Bari ngarengah pranyug ku amok jeung keuheul. Budak saha ieu teh kalakuan kieu patut teh. Kumaha lamun imah aing hurung kahuruan rek tanggung jawab. Tuh si Ocoy tuh. Pok Kojek. mana budakna ku aing ditampiling gara budak teh tuman nam beurit ngalon di nyaho. Ieu can paeh geus dibukakeun sentegna atuh lompat ka kolong. Kumaha mun imah dewek kahuruan sia? Mana si Ocoyna? Wah kabur ini kabur ke kaler kawetan. Aing ngerek ngomong ke bapana. Mitra Omaya salakina cu omah amak kacida bungut burung. Oh, atuh dah bahaya atuh sok dalamun teu ka pikiran nyokel palupuh tina palupuh papan lain awi. Geus papan waktu harita mah. Lamun teu kaburu kacokel mah bakal hurung jeung imahna. Heeh, eta teh budak teh padahal canda paeh, da can paeh beurit teh. Ku abdi dibere minyakna teh da sidik di warung abdi. Ceuk jarum teh nya. Padahal mah cenah cipaeh heulang, cipaeh karak alungkeun ke Cikapunung. Ari ieu mah karek gejegur hurung jol dibuka atuh ngaberetek beurit teh ke kolong. Hampura we abdi nu mere minyakna jeung korek. Teu da naon ari nyi aruma da nitah maehan lain titah kitu. Budakna we bantangul baekeun ke dewek karek ka imahna lah. Ngomong ke Mang Ocen. Entong apana diomongeun. Apal we adat Kang Ocen. Raketei atuh pamajika salaki cu omah teh geus dibejaan mah da budak Mang Ocen. Oh da keluarga besar gitu nya. Jeung bedalah turunanana turunan para karuhun di lemur eta gitu. Ada beda baik itu keur ngorana ge belah kesentang tukang gelut bapana ge. Jawara gitu mun ceuk jawara. Tapi dah henteu ngajawaraan mah. Da ulud ge tara. Pas geus kitu atuh dibebener deui imah teh dirapihkeun deui amak kapegung tungtungna mah. Atuh barudakna cing gararewek waktu harita mitra wah eta mah jadi ibu-ibu ge nu arek paroli teh jadi sararoakeun. Kumaha ya teh arek moal paroli teh? Ceuk ke heula asa reueuwaseun asa sieu jadi reuwas. Ceuk baturna asli teh moal nu arek paloli ibu-ibu. Da budakna lenger si Ocoy mah lenger ge tapi itulah lenger baheula gitu.
atuh kawas zaman ayeuna langgar kanu narkotik narkoba itu lain langgar nang ojay paling ngarujak ngalabonteng batur gitu. Geus si Mitra kocakeun si Ocoy balik deu balik kateun balik kateun kateun si Bali. Kabeneran si Bali sudi si Ata araraya. Malahan mah si Joy ge aya. Si Joy ge si Kojek, si Joy pangpangna nu aya da si Kojek mah pan dinu beurit keneh di dinya. Cieun kasalahkeun. Nyampeurkeun si Ocoy teh bari huru hahareho. Aya naon mare huru hahareho datang-datang coy. Pok si Bali. Euy, maneh kunaon? Jiga nu mangge kareuwas. Pok si Udi jeung si Ata. Aing luas euy. Luas pisan. Heuh da sugan teh geus paeh. Adipek teh hirup keneh. Naon? Barabat atuh Mitra diobrolkeun ka babaturanna. Atuh cing cara kakak suka bunga ya rek picilakeun teh ngadon sareuri ngadon siga nu lucu padahal picilakeun. Ulah geus bae yeuh. Urang ieu urang asag bonteng tu nu mangsarta cenah dikubrakeun dikubrakeun. Hayu lah. Urang ngarujak balikna. Tong mending ge mau kerupuk ti dieu coy. Boga duit teu. Aya sabungkuseun mah. Oh bae sabungkus ewang ge mawa. Bral topatan teh maju cepet ka wetan. Jadi geus ngaduruk beurit mah les we eueuh pindah ulina. Da ka ditu ka dieu ge pada mawaan ulin mah si Ocoy mangan kitu lenger liwar gitu. Tepikeun geus weh ka sawah belah kaler. Ngir keredek alus keneh loba keneh ieu euy. Wah bet Teu loba omong deui Mitra dikeresekan bonteng. Wah barudak teh. Aripek teh lain kebon eta anu dikubrakeun mah. Goblok nu dikubrakeun mah nu belah kalerna. Atuh puguh da loba keneh eta macan heueuh alaeun. Atuh mangsarta gogorowokan ti angangna. Hei, potong wakan di alan, eta mancan dikubrakeun. Aduh, barudak bari nyampurkeun, bari lumpat, bari molotot. Wah, beungeutna beureum ceulina. Beureum beungeut atah jiga besi atah beuleum kitu nya burah aya geuneuh. Apa sia? Ya macan dikubrakeun. Tuh nu belah ditu. Nanyakeun atuh. Mang da apal atuh sugandeng dikubrakeun boro heueuh ngalah we. Geus mana Jawa geus meunang laloba sia. Adegeun ah. Teu bisa kitu Mang. Atuh ulah ari uing kudu mulungan di ditu mah da sidik geus beak meureun ku batur. Sia mah baleuweung pisan barudak teh. Da lamun teu seuk neuleuh kolot saria mah aku aing dicikepretan da. Mitra heuh geus apal nya. Atuh nu opatan teh cing laleos deui muru saung rada anu angang. Loba baheula mah saung teh ayeuna mah jadi saung nyaan. Dipelakan imah malahan mah balong-balong sawah-sawah teh nepikeun ka seke teh ayeuna mah dipelakan imah. Eueuh, tereh jiga nama bakal nepi ka Cijeruk ka ditu teh bakal dipelakan imah we resapan air teh bakal eueuh kemah.
tak banjirnya wayahna we darasa pancai ge geus eueuh boh balong boh sawah ge geus langka matak tereh cai teh muda kalembur ocapkeun si Ocoy wah jiga nu nikmat ngopi kerupuk jeung bonteng sok gara bayangkeun mitra tengah poe di sawah di saung aleuh jeung cara muil bari jeung cara kakak sisartana heuh nu bogana mah jubras jebris we bari jeung naon teh nyabetan anu geus dikubrakeun asal barudak gadelo barudak baleuweung lamun teu sugieu ku aing siksaanna bari gegereneng kitu nya mitra tekung si lila kuruduk angang-angang rentang-rentang gitu rentang-rentang ti kajauhan keneh kitu geus kaciri bah omon arek ka sawah atuh cungjleng barudak teh mitra da sidik boga dosa can lunas can beres urusan teh cungjleng atuh lalumpatan muru ka kaler kabeh teu ningalieun bah omonana mah da sidik jauh keneh bah omon si anjing bah omon oi ayo wah buat sarta oge jadi molohok ningali barudak cing bareretak teh malahan mah bonteng ge teu dibarawa kerupuk atuh mitra waktosna kabujeng seep keun enjing urang teraskeun deui ieu cariyos barudak liwar karangan simkuring menawi layak didangukeun atanapi layak di like di komen di subscribe nyuhunkeun dibantos di toel gitu nya supados langkung majeng ieu channel Sunda Bandung Kidul simkuring Kang Gugun kabaraya sadayana cing sarehat cing paranjang yuswa arageung rezekina ditebihkeun tina balaina sakitu ti simkuring dongeng dinten ayeuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.